Cek, keur Aya Neng Haji. naon? Biasa we itu ngalamun we sore kieu teh ngaji lah. Ye, tong sok lumayan lamun. Nah, Itunya hayam tatangga, Cek. Di ditu di abi aya nu kitu ngalamun wae. Eta isuk-isuk teh teu kapulung. Taeh, Cek. oh sarua kunjung hayam. Tanya oh, bisikna gitu. Jadi cepet teh loba pikiran ieu teh Neng Haji lah. Mikiran naon atuh tong sok loba pikiran. Sing gelo. Ya, nu gelo mah duduk teu boga pikiran, namun boga pikiran mah atuh moal lompangan sisi jalan. Heeh sih. Nyaho wae teu boga pikiran mah. Kunaon atuh, kunaon ieu teh. Ayeuna teh kan zaman perang Heeh. di luar negeri. Heeh. Neng Haji terang teu eta Iran ayeuna kudu perang ujung Israel. Terang. Oh tah eta Iran nembakeun rudal ka Israel nepi ka tepat sasaran cacakan jauh. Wah, pan ayeuna mah atuh geus maju, geus canggih, Cek. Iya nganu dipikiran teh nah di urang mah nya bansos cacakan ieu mah gedekeun tepat sasaran yang Haji. Bansos. Heeh. Batur nu ngalungkeun rudal ti Iran nepikeun ka Israel. Alus tepat sasaran. Tapi kunaon bansos mah nya di urang gedekeun tepat sasaran. Nya bener. Apanan ayeuna kan anu meunang bansos teh nu barisa digawe anu awakna jag-jag nu sehat nu baruga kendaraan palebah cepiah mah kan nu teu boga palebah jompo mah nu teu boga diliwat wae. Uci teu kabagian jadi amari. Boro-boro nih aja geus sabaraha bulan oge geus teu kabagian bansos lah geus liur rajun ta bulan mana mah kabagian dipotong. Dipotong naon? Dipotong menang 800 dipotongna 600. No, aduh teuing. Betul kira-kira pan lieur teh. Mending lamun motongna 50.000 mah. Motong tuh kira-kira menang 800 dipotong 600. Encan meuli itu cerengnya tapi ka imah teh nyanggeus we. Karek narima duit tapi ka imah geus cek lantarang deui wae. Heeh, kumaha atuh nya ieu teh? Emangna oge. Da bingung atuh cepiat teh kudu rek protes ka saha atuh da oge. Pamarentah mah da teu bisa dilawan. Ayeuna urang cek paribasana teu kabagian wae protesnya angger mainna ge beureunan make data. Nyana kudu mah ningali masyarakat teh, tingali mana nu kudu dipas dibere, ieu mah ulah nepikeun ka dulurna kabagi, barayana kabere. Ari nu jompo, ari anu teu bisa usaha, dilaliwat nu imahna rek rubuh geus jiga kandang monyet, teu diliuk-liuk acan. Ari nu imahna pararaguh, anu tembok, anu garedong, nu aralus, kabere eta mah. Ngantri oge jarang kabel ngantri di kantor pos. Nyokot beas, nyokot bantuan, eta mah da ala jelema jag-jag gungkul. Ini mah geus teu kabarere ayeuna teh. Rajun meunang dipotong cenah ngomongna teh. Jang nu teu kabagean cenah eta teh. Atuh neman-neman teuing atuh kuat 600.000 dipotongna ti nu 800. Geus sepotong kabeh aing mah bere keur ongkosnya doang 5.000 perak jadi cing teh. Kesel Neng Haji lah aing ke dinya mah. Kumaha atuh Ceu da urang mah sebagai masyarakat leutik mah ngan saukur bisana ngeluh doang, teu bisa kukumaha deui. Ayeuna mah mending keneh ge urang sing ieu we lah ngadoa we Ceu. Ngadoa we hayu-hayu ngadoa. Ari ngadoa oge adi kajadianana puguh saperti kitu. Eta kudu ngadu ka saha deui jelema teu boga ari jelema mararat. Kan bingung Neng Haji eta teh. Bingung lah ieu oge sarua wae. Neng Haji kabagian? Henteu. Tiraku. Henteu. Oh. Teu ieu oge kamari panan dihareup we di luar dinya ngan nungguan sugan we kitu. Sugan aya eta kitu aya di RT. jeroan sugan kitu. Oh, copian geus 3 minggu. Di luar we kieu nango we di luar urang juga anjing helder. Eta cenah naonan di luar? Nungguan. Sugan gitu aya RT liwat itu aya pembagian sugan gitu. Lapur da mending geus teu barang hakan Neng Haji. Kuat geus sagala naon atuh da nu usaha cepiah mah. Salaki teu balik-balik. Teuing ka mana mata jelema teh. Kira-kira ieu aing rek neangan deui atuh pusing tuh da oge da. Cek paribasana. Uang itu bukan segalanya cenanya. Neng Haji cek teh boro-boro uang bukan segalanya. Wadul. Angger we teu gablek duit mah hitut ge peura Neng Haji.
Geus pusing neng haji lah enak teh. Keur mah hujan wae, bencana di mana-mana, batur banjir. Bos Di usumna tuh oh, kan di urang mah di imah teh di jero teh aya kipas angin goreng-goreng ge. Aya naon teh ngaranna teh kompor gas goreng-goreng ge. Di batur mah enak teh neng haji yo. Lutak Letak tinu naon eta? lutak tinu banjir. Oh. Tinu banjir bandang lutak di jero imah teh. Pan letak pasti bisa dihakan neng haji. Tuh berarti kudu bersyukur urang teh. Bisa keneh urang bisa ieu kenehnya. Batur mah mengurus imah lagi ka kubur, ka keueum kendaraan ge. Heeh bener lah mun ningali kadinya mah urang kudu loba bersyukur neng haji. Ya Allah, mudah-mudahan we sing dibabaridan kesabaran. Amin. Sing kuat urang teh ngaharepan kahirupan nya neng hajinya. Amin, amin. Beda meureun dibere beunghar kabeh jelema teh dunya teh teu rame. Dibere balangsa kabeh meureunan komo, meureunan beuki kumaha. Kan aya kejadian kamari oge tanempo. Naon teh? Nya dinu kanu kabanjiran, dinu eta non teh bencana, meureunan bantuan teu datang mahna terisolasi. Belaan maraling pandahareun oge ka ngajarah. Karunya tuh. Ngajarah. Ka ngun ka Alfamart cenah ge. Padahal ini teh geus Desember, hayu we Maret wae manehna mah. Teu nyaho bulan neng haji. Nyaho da lapar mah nu ngarasakeun beuteung sorangan. Heeh kitu neng haji bingungna teh lah. Nyembereun bantuan ti pemerintah can datang. Jelema diantep teh lilih teu dibere dahar meureun pararae. Daripada paeh mending keneh maling we meureunan lah. Lu maling ge halal meureun neng haji. Nya utur kitu mah meunang meureun lah. Oh cek paling eta ge. Da cek jelema mah teu aku da kajenting kumaha ge maling mah nya angger we. Beulo ojo. Naon? Aduh poho deui. Poho kunaon neng haji? Abi teh itu teh keur moe ranginang. Moe ranginang. Heeh. Oh, apa nih codom ki ya ieu puguhan malah ka poho deui, malah ka ngobrol jeung Ece di dieu. Ye. Geus nya eta heula nya. Kitu heula nya. Atuh bising eta mah teh aduh jadi sangu deui wae atuh. Aing mah leuheut neng haji mau bawa keneh ranginang. Aya gorengeun. Aing ka goreng naon aya sendal tuh meureun poe ditariguan lah dihakan. Sugan ngeunah eta ge aing teu nyaho lah. Gusti nu agung.